Sampai lah letih keneh ya teh. Tahu letih keneh. Ah ulah itu sih karena jagung. Hei, kamana Bray? Astagfirullahaladzim. Suka teh udah batu wuih. Lain eta rek ka mana? Asuk-asukan sore-sore. Nya isu keneh geus koslet budak teh. Eta rek kadinya melakukan milih jagung, kenaon dinya? Kemikiran batu. Batu di pikiran. Tapi emang kenaon mikiran batu? Heuh teh kemikiran batu. Kumaha carana mindahkeun ka imah? What? Cing nya meta rokrak teh. Kenaon rokrak ieu? Kangennya ke batu ieu. Bae dipindahkeun. Be, bukan sia, lu pernah dialihkan mah turun sia ka dia turun. Nah, untuk kamu warung tataraun ulang-ulang segitu sok ceria. Nah, untuk tataraun ulang-ulang. Ya teh euy. Mikiran cau. Emang kunaon? Euy. Eta cau teh jantungan. Atuh kari teuk-teuk WA meneriweuh di pikiran. Ya teh. Tadina orang teh rek dibawa ke dokter spesialis jantung. Ngan lieur duitna eueuh. Kadang didengekeun. Ngobrol wae jeung ieu. Oh, prek kada nyeker ieu balik. Kumaha? Meni sibuk nyo HP. Oh iya ya, keur ngabaran si Bebeb tadi di chat tengah bales wae. Baik, antepeun teu dibalas mah. Da jodoh mah moal ka mana tuh? Emang bener. Jodoh mah teu ka mana, tapi saingannya di mana-mana, Ked. Yeuy, meni nyereng jiga soda. Pakai susu mah.